Tah, urang teh mapai dulu. Heeh. Nyata pan keur di tangan. Saya mah jigah nama itu di ditu. Lah mana ya? Nama saung itu anu di ditu. Saung. Ayo tuh basa kunaon heuh. kaburu hujan. Balad teh geus seubel atuh dah geus mang tahun-tahun teu ari welasan tahun mah kitu teu pangi. Heeh. Teu urang teh hayang pangi gitu. Bah, Hah? abah mah sok ka ditunya, abi mah ka handap ngalian kebon. Tinggalian atuh urang mah. Ayo. Kayak urang ngobrol-ngobrol urang. Ayo. Urang ka dieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga teh saha kamarana ieu teh mah banten abu-abu dia mapai utuh. mapai jalan satapak atuh ieu mah. Pada kamarana cik teh. Ngahajakeun eta hayang panggih. Oh gitu. Ai Sugan teh teu di dieu naon di dieu. Oh di dieu. Sok atuh ayeuna mah ka Jarero atuh area sok ayeuna mah hayu ka dari atuh ieu biasa we ngahaja jauh-jauh oge hayang panggih atuh tari bubur baban ge asauah babadan cokor batur we tah kitu nya sok dilalebet teh ya eta ya sepatu atuh dah sok kalebet. Assalamualaikum. Buah baturan dewek bang geus kurang dengenya. Heeh da tuh heueuh seumuran urang atuh. Heuh keur mah eueur ditorek deui mah teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lebat. Aduh. Kayana we lobieun ge enang ka hungkul ya lah sok baru keun atuh nuhun pisan atuh ya jadi ieu di peparinan ya opieun geura. Sok buka. Aduh. Ampun. Lur. Amburai asal rewa surang datang ka dieu adik aya naon aduh aing ieu jeung balad baheula ieu jeung balad bang tahun-tahun teu panggih buat nyusun-nyusun ka kebon aing ngarasan teu boga hutang. Urang hayang panggih naon selawas dilawas itunya ada urang geus kieu mah naon ngadon cicing we biasa gitu cicing teh bari setengah nyumput teh dinu pararoek baruni. Bener. Matak mapai hayang panggih gitu. Urangna hampir ayeuna geus 6 bulan bae urang teh cicingna di kebon heuh nya teh geus menghilangkan dunia keramaian lah urang teh mah. Geus kolot nya teh pan abah oge geus lemong gitu anjir. Ya, bage geus lemong kitu sarua teh dah. Namanya selain masakna. Masakna gitu, Bang. Jadi perlu naon nyirnakeun diri di tempat anu tiis gitu urang teh ulah ieu ulah loban teuing dina karamean gitu urang teh da geus ngarasa bosan gitu. Gitu betul. Lain bosan hirup urang di dunya. Lain aja. Oke lah loba dosa eta mah jeung teu waka gitu pacar eta mah. Ngalalakon wae gitu kan we atuh ngalalakon teh ayeuna mah urang teh dibutuhkan kurang ku kehalusan. Memang kehalusan itu Pak jadi urang ngetik kembali ke alam lain. Urang tina alam keramaian gitunya urang ti kamari ayeuna ka alam lain ka alam barjah deui aing. Lain lawaka deui eta ka alam barjah. Nya urang can boga beko bah. Ayeuna kieu pikirkeun urang. Hitung-hitung ngahilangkeun dosa mun cicing we di jalan urang loba naon? Loba piomongan ngagibah we ayo terus nya. Ari di kebon ngobrol jeung jukut teh nya. Ngobrol jeung jukut sok. Dari jeung naon saeutik gede meureun aya penghasilan dia. Cicing di kebon teh. Cicing ngungkul. Mocar abah we ayeuna. Ini masir gitu kieu. Ada di kubatur udah kapan gelo. Pasti benerkeun bae. Poe lempangan ka pasir. Ngan urang teh naon? Kahiji ngahilangkeun stres. Kaduana mikirkeun teh naon heuh ada naon deui atuh urang teh sok ngababari ka ayeuna dunya heuh ada dunya teh lega nya jadi teh hasil-hasilna teh. Beda ini menghilangkan stres da ku sabab ti baheula abang mah pan stres. Aing apalagi ya kan ya aslina kan. Sia teh si abang mah baheula ya mun keur di jalan cagak baheula
mun tiris geura sok dek disebutkeun stres kumaha dibuligir ka mun tiris teh bajuna diruruk gelon teh sok aing matak becek manehna ngeunang stres lauk oge bahkan lauk kayak batur mah lauk cecere ieu mah hiu paingan tuh Kang geus seubeuh teu panggih jeung manehna di barengan gapleh di kolong sasak nepi ka mana deri-deran atuh Kang utak alhamdulillah pada sarehat gitu Kang alhamdulillah gitu begitu panggih jauh manggih nangka teh ngan hampura we lu dari mana di deui saung ieu ge ieu ge dibere nangka pamere nangka ge disuguhkeun alhamdulillah ieu kita teh nawaran-nawaran baik wae hayang tahun aduh tawaran kakak orang balik orang misi hari nyesal orang di jalan gitu hari zaman baheula obornya obor mah karena irungnya pantin jempor zaman obor mah damar cempel bener aja damar cempel mata nu baru dak baheula mah nya anu aya misalkan nanti bulan teh ngewa bener nyewa dang di Caangan ku pemerintah ku pemerintah lah jalan-jalan pan di Caangan atuh di oge geus buru Ibrai bah mene listrik teh ayeuna ai baheula pan boro-boro listrik atuh bener celana ieu halus mah tinggal neangan bukan itu moal kembali peduli lah kan udah bisa kotor itu sekali jeung gombrang aja ayo woi lagi santai kawan aing deui kumaha ieu celana dulu ya mun si Abah lila ini kumaha deui nah kita ulin kumaha aja sugana ya duitan ieu sakur ya urang kan di aku harus nya urang ya ayo teh nah urang nela cacingna ayo yuk aja nur ki oi sok mana mau di dia lah urang bagian di handapnya kepung belutna ayo ada yang ya ya belut ya liang nih yo tuh menang ya wah CS nggak nyanggut tau bro ya bagian oh siap nolong tinggal ya das bu bagian mana yuk Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah, aku ikhlas. aing oi belut mah bonang tuh aing belutnya aja nah udah ngait kena iya nih aing mah kumaha salah tuh kakang geus gebrus ya beuleur deh urang neangan di lebak yuk gas ieu teh da kasawab aya nang burit kitu nya Ya. lain teh sono ieu teh da sono mah sono ngan masih kena aya keperluan anu sajen da pamitan we oh nyakeun bae tuh syukur atuh nya ngeun pokona ka deui suk deui mah nya tarana siap Kang nya nuhun pisan di ngarenong mah atuh aya keperluan ya di lawangokeun lagi nuhun lah sok marawalalap lah ieu mah ya siap siap nita barudak dok siapa tuh tinggal ayo apa di dia mah lalap mendah eta belah di ngasok ngarah lah barudak lah ke bekelen ka itu ai barudak kamarana nya alah ada marana ai tadi teh bejana cenah rek hanapeula nya tangan atuh tangan nah eta ngadolek sakeun eta umat tangan ho balolonya sebenarnya tang budak eta mah barada balonton mah budak eta mah Oi, mana hukum mah? Saya buyur. naon malah buyur Nya dijual ke Cina mah teh. Payu mahal teh. aslina Asli. gas Ayo. ayo gas Kita tewak
sewak. Aduh, beuh eta umat kakak garuyang kieu di teteangan ku kota. Daripada kitu mah mending ngalah salada. Apa? Ngalah salada mending ge. Ada. Heeh. Oh, siap atuh yuk. Dengeus Pak. Dengeus sidang ngecil mah. Saung. Heeh, atuh sok atuh tinggal mawa we bawa. Yuk, orang bawa kan, Pak. Heeh. Oke. Ayo. Ieu ke sakarung deui ieu, da urang mantap udah ditanya we. Hidang urang mah da. Itu pan aya sakarung. Ya enak isupkeun ieu sok iki. Ngurek teu bebenangan. Urang teu beunang atuh beunang menang. Iya atuh. Tuh, panan tingali. Teh. Sakarung geus aya ieu. Kena kitu. Kok ieu urang simpen lah belah ieu. Mau engke apa balik aduh dik. Oi. Hah gitu. Udahan lah ayo mah. Coba hujan mah. Baru dak geus ngalala salada geus. Bo, nah ngalah salada teh kawas jualan ieu mah tuh. Madak kieu, ieu. Iya. Bo, Astagfirullahaladzim. aya ku ngerti. Kan bae lah. Keur ongkos hitung-hitung duit teh bisa mahanan. Jual di jalan. Mah nuhun aya. Aya Kan bae. kita ieu mah. Dasar manusia barang tongor unggul bangkrutkeun bisa aduh goblok teh. Kan bae lah. Basok we baranggul itu ya kan itu dihitung namrukeun ini. Geus kieu mah nya di bawah we. Bawa we dah. Geus kumaha datarian tuh datang ngomong kita saeutiknya. Kan bae lah. Naik we mawah lah. Ieu Kan mah bae. jualan atuh ke pasar. Nya siapa tuh Pak Ari dia mah nya? Nya, ya. Itu we. Siapa tuh? Ada yang budak mentongor unggul aduh anak buah di abong naon kepala suku aku jelema bontongor anak buah anak kari itu. Leuwih.